kekuatan tak eta sebagian takabur lamun jalma takabur walaupun tukang ibadah tahu ajeuna sieun dengan ada di Gusti. Kadang-kadang anu tadina ahli surga dikawulkeun tina surga nyaeta kalawan laknatul saha nyaeta iblis diparentah ku Gusti Allah nyaeta kudu sujud ka saha ka malaikat ka Nabi Adam alaihissalam. Cek sebagian keterangan unsur dakwaan Allah di Al-Qur'an kumaha dawahanana wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Diparentah Gusti Allah eta Nabi saha iblis nyata kudu sujud kasaha ka Nabi Adam sakabeh malaikat sujud terkecuali anu sujud teu ka penaparentah Allah nyata iblis. Nah cenah teu daekeun sujud rasa rumasa diri kita leuwih kumpul leuwih muncul leuwih naon leuwih sae tinimbang Nabi beda rasa rumasa dirina diciptakeun tina ari Nabi Adam di mana? Di natan. Tidak ya kan sujud kan bisi kitu bisi takabur. Jalma tu rasa hina dirina, lemah dirina, tidak aya kakuatan, rasa hina di hadapan Gusti berarti eta jalma rumasa diri pribadina hina, beda diciptakeun tina air anu kalintang hinana. Kali diciptakeun tina eta pakitu hina. Ini kabin darah ya suka ayat suka